Ungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara tapi selamat kabur nyaboga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso. Tukang baso teh tetangga simkuring, jadi simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Sising lah ngadongeng. Manusia loh memeh dunungan ya dewek heula kareup loh naon loh ini kena yang makhluk naon dihareup makhluk naon dihareup jagoan didinya euy bau-bau bangsa manusia. Si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong heureung siling mah teu nyari. Tenang, buta hiji wae masing hareupeun ka dieu. Ye bisi loba, sak loba ge. Bisa we usik tingalikeun. Kebenaran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema. Aduh. Saha ngaran manuk aya manuk maneh. Makhluk leuweung ieu. Punten ya kuring bade milu ngaliwat. Heug tina naon ke urang badami heula sakedeungnya. Mun saya tadengekeun hawar-hawar tadi lebak naon aya tatabeuhan muni geunah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting hajat maksudna eta sora silung sinen eta sora rebing rebing rebab galap benernya teh kadenge sora kentut kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mamuni narawe sok sora bool bool bonang sok terus nyiksa eta nu ngeunah pisan mah sora sarman aduh sarman utit emang utit saron maksud teh dah geuning jelegur teh sora golep golep goong naon anu diseueuran seueuran seujeurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hampura wing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib galap wing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu paeh gebuk nepi ka kieu geningan tau kae nyaho maksudnya nuhun ari unine mah are uninga mah galap meureunnya euy kitu urut gering urang teh kungsi gering pantura pantura panas maksudnya obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya
Kalau disejarikan si Gamak. Karena apa sih akan? Naon seueur? Oh, ya. Seuri. Teu bulan. Dong jago sia. Uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia. Ari pek teh giningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh. Agnun. Saha ngaranna? Uing lan? Heeh. Upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica. Agnes Monica menip depak kieu. Hari itu anu tukang tikus enang. Oh, tikus eleh deet. Kus enang maksudnya. Tak kebenaran. Najan mungkir dages takdir, najan mumpang dages kadar ilik diri bagja awak dek lompat kamana ngabecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh bahdukdek bahdukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak bedah beureum disebut asak emangna dewek teh ramutan hah jadi lu mau makan gue oke. Kita berantem dulu. Wah, berani lo. Emangnya lu berani sama gua? Mau pati-pati aprok-aprokan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleu. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek. Saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Ya. Buru-buru laporan dulu. Laporan buru-buru. Aya gangguan gitu di hareup. Siap. Lapar aing. Datang sasarap kula. Yor rezeki. Oh, wabun kayaknya. Yor makanan. Edas. Bau-bau bangsa manusia. Sama ada bau. Ya. Sanajan manusia liwat kaya tempat nganu harti geus jadi rezeki ngaing Terus jadi mangsa salira mangkaning karesep ari ngakan jelema teh eta geus ngakan ping-pingna ping-pingna naon kabeuki cece ping-pingna teh naon deui kata kula komo eta tulang dada moal teu ngaderek-dek dihakan moal teh hipu atuh eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek diteureuy buleun mun ngageleser ada tangtos gitu teteh komo eta geus nyetrok sirah jelema ai karesep ngadahari daging teh dibeulem heula kabeuki teh komo digoreng mah kicu-kicu mun dipais we komo mun di sate mah tah diangeun ka cida mah digule kabeh we awan nu kaliwat anu ngeunah pisan eta ai dibeulem teh ngakan cekerna
tepokanana ada loba dagingna Dilamotan di tengah. pujit anu ngeunah pisan we Eta tak komo kana jeroan pujit mah umurna aya eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejelok aduh. Lain sada sebeuh mah seutik segala beuki ya hajirikeun semua bangja Gusti nuhun maneh mah jelema daekan ngan hanya ka eta teh sirah teh muni murid apa da teh falsafah naon nawiskeun abdi mah leuleus beung habiskan beres beung ditintak sasa dinaikeun ngahacurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna ieu kedah ka mana milarian tuangeun salira kelanan tenang jangan rezeki kanggo salira dipirik kurupik gending lumayan panglipur untuk karuan budi kemana gak mau kami ngahacurkeun semua bangja Gusti nya cik abdi ge kalah beuki karelo aduh ampun oh ya kan muni percis teh orai hejo cekenai orai naon-naon oge ah jeung jibatan eueuh teh ngaran mah mun urang eling wiwitan tangtu moka malinaan asep dampatan tu moka malinaan warga seni Padalangan eta seniman sajati wayang teh ngandung perlombaan manusia alah Jakarta sekarang panas banyak baraya ya Kang Jakarta sekarang panas banyak jalan para ranjang hawana panas ngan hanya ka banyak baraya ngan banyak baraya sekarang banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang bawa kendaraan ararawa kendaraan lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha naha asa napak saja saya mah Kang dararamang sadayana muju cekap nah sekarang ada apa pangna saya harap datang sekarang aya perlu urang ngepung hakaneun aya hakadanana nya urang neangan aprak-aprakan kamana we ngagalaksak ya ngagalaksak ka Bapak saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan lain ai maneh
bisa nyebut U, bilang U bisa kagak? Kagak, hanya A saja. Kagak. Bilang I, kagak, hanya A saja. O, kagak, A saja. Ayo nyebut olo, balaga, Benar. nya. Benar. Ayo nyebut gede hulu, balaga sama. Hayang katangar, Banyak gaya. banyak gaya. Badag mastaka, gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ya ma. Eling mangka eling. Coba ya gampang saya mah. Naon takwa mangkata wah. Rumingkang di bumi alam hanya cangka marca pada Dharma wawayangan bae, Dharma wawayangan saja. Anaknya kasasar lampah, anaknya kasasar lampah sama namanya. Tadi dia nu hese mah maha, nu paling sulit banganya maha. Nafsu nu mata kaduhung wah bisa bisaeun di dieu mah. wah bisa gampang. Nafsu nu mata kaduhung, amarah yang mata hajakal ya. Toge dia anjing. Kenangan, oi. Itu kenang beberebetan kamu. Saya mau digendangin, kenapa kok datang saya diam semua? Oh, mau dikendangin? Iya dong. Ya, Cepet, boleh. harus. Ya boleh atulin, kendangin tuh. Yang enak kendangnya. Nah ini enak suara sindenya juga, kata-katanya tauhid enak sekali. Baru enak ini. Kau mau disengahkan mengereduh, atur nuhun. Ya, ai kenang jempe pajar di kenangan sieta mah. Bolot sih. Cuma kapi hatur diterima, diterima, mak diterima belum? Nah, jo belum masih teh. Gusti siapa bolot budak belum lahir. Dio goblok, Dio. Aduh kewe geus menang ijazah kakararek dikawinkeun. Goblok. Ternyata mati lah sekeluarga. Aduh. Mati nggak boleh banget ya.
nuhun kada rumpul ngacung leungeun naon bari teu ngomong iya mangga naon ieu teh mangalah ada apa lapar sami atuh heeh takuha sakitu wayahna deuleu pang neangankeun kahakadan aing poe ieu dek unca dek bagong dek monyet dek naon eta mah aduh kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok nya neangan nomor nya nanya-nanya priyogi mah tuh siapa takuha sakitu deuleu tah ayeuna mah tong boro make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan na senang daging jalmi beuki seperti Sumanto ngeunah dulu nya atuh ai senang mah atuh abdi ge bade ngiringan bade nyobian tak kitu wayahna kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul zamaneh bagian ka belah kulon ayeuna mangga kulan Gusti mangga kulan wayahna euy wayahna sararea ini punten aduh ngahaturkeun semua pangabutuh aduh maksud teh pangabaktos Gusti ditarima abdi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput aduh jelemput ampun maksud teh aya jelema Gusti di belah mana di belah ki dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun aduh ampun limun tedugi kalima sumuhun ketang limun ay lima mung tedugi kagenut ay genut genep maksudnya di belah mana paling ki aduh kidul Gusti sok siap sarana hingga ayo pada Parina teh kaki ikan dah. galap anda magalap nah kamana saja Ngomong kesangeunana. ayo ini ayo sia orang jangan ini aya jelema naon itu hari ini tuh para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakol naon Rame jeung ieu mah salah. naon teh Kayaknya udah kumaha ya. minta supaya kuring apal da ngariung teh wah maneh mah buuk ay budeg maksud teh bolot Aya jelema kaki ikan. hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh
abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksudnya lain ngomong naon dari mana aduh Teka lagi ya. ya ieu teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buek buek nama baik urang suuk Sunda maksud teh diantawisna Desiratna sarung sari ya sari kumaha ari maneh ieu teh tuh di Jawa oge aya nu geus ngajait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh ih Bener kan datang. sungut dikituan disadah henteu Aduh ya. Anu galak deh. Anu galak itu saling gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh jeung mikung aduh miing maksud teh duh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya iya Jet Li sia nu salah sia nu bener tuh nya di Amerika Stephen Seeng segel ya segel maing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui tuh dina 007 hah naon san kokompodat san koneri maksud teh duh nya aing kudu seri naon nya tuh kitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh lain bapak uing maot dunungan lapar beleguk sabaraha taun yuswana bu Gusti balas ayeuna dunungan lapar coba di mana dikuburna aduh beleguk ya Allah keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa tuh aduh beleguk entong keun bae tong dipake nyeri hate iraha abdi bade ngiring tahlilan aduh tungkul aing dek nulis tungkul Ade.
gua mau nulis lu baca lu bego bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia goblok tong dina jalanan atau dikuburina jurig. baca sok baca maksudnya ini tuh tulisan itu kumaha lamun urang baca baca kusihung baca sok kusihung baca kusia lain Bapak Uing pae atuh mun kita tadi pan kitu bae oge belegog maut aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikeuna maut baca aduh terus baca terus tapi dunungan Uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegu eta hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing ai salah aduh ampun cing sarwana Uing mah bet galap ayeuna mah ngomong teh euy sekolah teh cing kumaha beuki kolot teh kieu geuning dina naon asalna dina naon dewek asalna jadi galap kieu aduh kieu maksud teh kara premios aing eta salamet geuning uring teh gimana ya udah hei udah wala wah naon alah moal kaula moal rek ngaganggu bangsa anjeun kaula nulungan anjeun bieu aduh marmot mun sagede kitu aduh Gusti udah hudang boro-boro aduh alah salamet Uing Nyong euy duh ngan lieur kene euy salamet di urang moto kehalangan goblok moto kehalangan kadinya mana ngadupak atau terus jalan segitu lega jalan lega moana naon kaula moana naon moa uluh alhamdulillah cuklat dulu aya makhluk ieu monyong eta ku bisa ngomong deui nyet nemalan udah kadenge atuh tong bari kadegungkeun sia teh kalah nyet ngerti aduh sehat gitu ai monyet sehat ai jelema kuleuheu nyet nyet
Aduh. Kurang pakai ngamen kok aing. Yang hamin mah loba tumbang. Obat. Anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung. Ini nya kitu. Lele paeh rupana ai lele koneng. Anu kacida pisan mah ulah dikukut mah doma mah anu tanukna lele wodeh. Halus. Tah ina cek aing. Kumaha doma alus? Nu kumaha doma jalu nu alus nu kumaha? Hiji nu sidik alus mah anu tanukan. Doma jalu mah. Tanuk jeung kanyut. Nu tanukan dua kanyutan. Doma jalu ieu. Heeh. Jeung nu hirup pang nama kitu. Jeung doma teh anu hirup. Gerapek. Da eleh we eta mah kabeh oge. Nyata tam heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jajling teh. Lancar pisan pikir. Itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang. Doma teh seperti di dia doma. Tah ieu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya. Tuh kana pilar teh, kana eta. Kana galar ka gedug. Tuluy majuna henteu maju. Kumaha balik dewe ka itu. Ini goblok. Terusnya balik ke kanang. Nu nganterkeun ge ngongkos mah kumaneh. Nah, gua gelo. Nyaritakeun doma situ. Tah kitu tah eta teh doma halus. Kumaha awet. Mulus ngelehan maneh teh teh. Doma sabar ya. Ai jelema nyaahan deudeuhan welasan asihan. Halus. Heuh eta teh doma teh kitu. Seperti na sileung ieu doma ieu kitu tah. Munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun. Mending balik. Hade tah doma kitu teh deuleu. Ayo loba teh ngomong urang baralik Aduh ampun. Kolotin. Boro di Bandungan ku aing. Aduh, ngeunah pelekuk sisi-sisukan. Pasti. Luar biasa. Salah, jika Pak Haji Dinar nya keur ngabor. Bedol. Aduh, ngeunah. Ada redek. Ibentot. Ngeunah. Ara reudeuh oh. Ada redek Kang Damur. Thank you. Naon sih teh ngomong teh ku ngaheot teu ngarti aing mah. Naon cenah? Kudu aya juru bahasa pamejaankeun atuh. Oh, hayang dihartikeun ku aing. Heeh. Juru bahasa arah ngarti. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikeun saha naon? Oh, ke tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teh bakal pihasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Oh, Kira-kira geus kataon piduiteun. ai pokok panjang teuing atuh goblok. Tong pajak deui gitu. Seuri si goblok. Lain Bu seri teh kitu Salamanu tempo merweng. Oh, Hidup. Hari mana teh saha ngaran? Heeh. Hanya teh apa?
Aduh. Nama kata apa di babaturan? Heeh. Hah? Aman. Lain. Ucok. Lain. Odong. Lain. Dodi. Yang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana Dod? Aduh. Cikampek. Lain. Subang. Lain. Sumedang. Urang Ciamis. Mana tuh? Ciamis. Oh ieu teh Ciparai panjang teuing. Naon we teh? Cianjur. Ciamis. Oh urang dieu. Oh, naon ieu teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo Bandung. Kita lo Bandung atuh. Di mana di Bandungna? Hah? Loh, naonnya? Ciparai, Lain. Gede Bage, Lain. Jauh-jauh. Arsya Manik, Cipamokolan lain. Cipamokolan. Mana tuh? Boron Majalaya. Eta Baronogari. Boronong Garing bener. Salapalaguna. Urang Majalaya da Baronogari. Oh bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Lain. Naon? Roti. Ketan. Roti bakar. Naon? Roti bakar. Gorengan. Sisok lagukeun naon? Solenak ayeuna. Benar. Caleda. Colenak poho deui. Tobat deui. Benar. Caleda. Geus boga ka Bogo maneh? Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk naon? Oh buuk. Lain. Baca buah gitu. Leuh manuk naon? Yang calecek. Lain. Bisa kumaha beli di sadana teh? Korea. Oh soang. Jauh. Aduh, monya soang di sadana kitunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager. Oh, sawang Suna. Masuk. Hah? Ulah, tong panjang teuing atuh bete. Maneh teh rek itu.
naon atuh si teh oh mana teh hitut naon atuh nah si teh bodoh-bodoh teh goblok hampura aing moal aya ngisi aing teh goblok teh sakitu geus teu ngarti aing sakitu geus dibere isyarat tuh sakitu kenang beberebetan deui kumaha ka denge datang aing teh mun jara rempling sararea hayang dikenangan uing jade oh sok atuh heh oh sok atuh giga kayaknya urung kadai tadi genah gitu mah aduh nuhun katampi lah bener aduh nuhun mun nara rincak nuhun iya deh nah atuh dikenangan bieu teh sia teh heh maneh bieu teh dikenangan hebat teh tukang kenang teh euy bener tepakna euy saha teh euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna eta teh Berlin Berlin oh Sutisna anyaan budak sia meureun nuhun urang mana teh Sutisna teh di Banyaran Berlin di Banyaran jauh atuh Lemang mah di Banyaran goblok lain Lemang nuhun aduh kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon diuklanan diuklanan saha naon saha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bapa maneh maot nah nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh budak teh ampun musingkeun sia teh goblok sia musingkeun nya atuh sarua di bapa maneh teh maot mun pika geuleuh naon panyawatna saha nu maot nya atuh saha nu maot liper oh atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun mun kurang oge goblok nu maot Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun parantos sabaraha sasi nu maot seminggu aja beda-beda keun bae tong dicungcurikana da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong dicungcurikan aja anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna aja gitu amin gitu kalau beuki parna goblok kalau bagi parah sih tuh untuk kedua baturan cinta BC kumaha ya teh maka laksana urang jadi dewa teh sararea diuk yuk
Ciprit ciprit ngatur ke babak coy kulan diuk. Kurang dunungan orang kudeta kurang syarea kurang Syami bunga-bunga sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teges hasil ngarebut kekawasaan sawarga parantos ngalihingihan kursi kerajaan sawarga. Oh ya asik aduh orang tereh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi orang bakal jadi dewan nah siang rugi maneh daun ya jadi dewan mangke kumaha lamun drag-drag jantung nah kapan di mana ayah budak geuning mangi karewasa sok dewan sawan damai nah sia teh kabina-bina teuing ye ai sawan mah di luhur geuning haseup awan mah dalang eta mah putra Dede Amung atuh wawan wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan dilawan tak kitu ya denge kusya di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni beres atuh jadi pengairan ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu oge hayang ti bagian pertanian maneh uing peternakan melak naon melak kungkang jangan naon atuh kungkang teh ngeunah teteh diseupan dipake coy sama kangkung atuh tama nah sia teh kudu beda kungkang jeung ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung nah sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang tama nah sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang panaya laguna kalangkang mah naon boga ka bogo jauh
muntas laut leuweung gunung boga ka bogo jauh nya mau belegu ai kalangkang make ye muguhing dina kieuna geus birat ararinit eta geus birat ararinit Lajan mungkir, geus takdir, lajan numpang, geus kadar, milik diri bagja awak, milik diri bagja awak. Indo, 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 Indo. Deng delet, tumilar gitu mah. Delet, tumilar gitu mah. Cing, lagu naon? Ya, lagu siapa inget teh? Aduh, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kanu ceking dek. Mangkaning widadari mah cara reking. Oh, cara reking atuh awakna ge. Sabab aing nya ge buta aing mah loba deuleuan. Jeung alus deuleuan. Alus tara kanu goreng. Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanna ruksak. Kapeureung-peuneun eta teh kuti kotok. Hayu batur urang ini. Wah, udah kan lu. Salah romong piranya wak jelema tiluan. Goblok teh. Wala lamun mikir mah kasih dirayuna beset tilu menit teh. Tadi ge geus Cing percaya kasih ayah. kasih aya mah. Awan teh Ku si ayah wae nu teu beset kabeh oge. Warukana kumaha mun si ayah? percaya kasih aya. Mundur. Mundur. Mana? Anu dijagokeun ku Siling di mana budak teh? Etan budak satiran bieu. Heuh. Tong ka eta dewek heula. Sakeula anak Lain kelas, lain level. Cucungik maneh gelut jeung aing. Nah, ai wani mah. Ya, dina meunangna aing era dina elehna wirang. boga bandera. Sok cenah ka dieu teh budak. Si hareupan kitu aing jeung dewek. Aing nepi ka maksa. Nepi ka keukeuh. Cing inget lamun maneh dina waktu keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam. Di mana teh neraka jahanam teh? Coba teu percaya sia. Lain si lain nggak percaya. Ya, di mana? Di mana? Deket pindan. Deket Pindan. Eta raka jahanam kan. Atuh cak sia Pak Haji Sidik. Tatangan. Sok kayaknya. Lamun si lain bener laki-laki adalah jangan tersebut itu. Karena saja buat karena saja. Syukur. Nah, tenggelan dan berkawah nu mati gitu. Acan urang. Tenggelan aing mereureuy deuh. Ayeuna ditengel ke 100 tahun itu. Naon? Aya kejadian naon cing dunya ieu? Teuing gitu. Nah, teu nyambung. Alah. Aing teh boga temakan si Jidan. Percaya. Itu we. Salah tembak piran. Gol.
Alah. Bangun. Bantir Kang ah. Goblok semua teh mau malas ya teh. Karawas lieur nya. Tengeulan nu merekpek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bieu punah. Acan goblok. Punah naon punah. Ya, sanajan maneh pentura kata lebih salah kata puji le Bapak. Aing mah geus seteng dah. Foto ngareureuwas goblok. Iya. Bawa turunan teh dituna aing kudu sama siapa. Sok. Wah, ya. Bawa turunan aing ya. Ayangnya ho. Kudu jahe dia. Bawa turunan aing kudu sama siapa. Waduh, itu woy. Wah, siap. Tuh, sianan tak si goblok. Baru kana kumaha baru si maing. Alah. Si cepot kabur euy. Baru kana aing aja mau jagung gede atuh. Lain di Bandungan, di baheula. Di zaman Mama Suhaya, di zaman Wa Aming Wigana, eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy. Siapa teh? Di mana teh jelema teh? Mama Suhaya gitu. Waduh lu mengading. Cing da si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masa kedeung deui ge modar. Siapa teh we? Mun panan poe masih lain teh tereh surup. Da teu hayang jadi jelema bener. Tong ngomong tukangan si cepot di dia dari lain. Di mana teh? Lain teu wanieun kasih lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Da beungeut mah kasih lain teh merahmai tukangeun mah meurepan. Eueuh nu teu wanieun tapi ka urang tu maritis. Eueuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing harapan aing deui. Aduh, Gusti, aduh liur. Waduh, ada petir di siang hari. Aduh, si cepot ka aing neluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu manu kana rek mati urang aing. Aing teh raja siluman, aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh. Sia Raja Namrud aing Raja Singa sing hareupan sok. Aing tukang teluh urang dieu dua kali aing leungeuh kana hulu aing. Dua kali lieur oge euy. Naon teh euy? Aya nu nunggu. Eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia. Aing jelmana moal dipungkir deui. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyeun kaonaran di dieu, sia balik ka astina aing ditewak deui ku polisi. Keke naon maksudna neungeul kana hulu aing? Aing si lain datang ka dieu, ka lembur tu maritis. Dan mereka enok aing mah teu didikan, goblok. Maksudna ngata Bina-bina teuing satengah jago hirup teh sia. Laborkeun aing sia sok. Aing sia. Goblok sia hulu aing dientot euy. Goblok kumaha lamun beno aing reuneuh. naon maksudna yang enong teh? Ya, Batara Kala teh ngancam jelema. Terus Dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara si Batara sieun lamun jelema raja di negara nyekel enong Semar. cek saha? Mau ke jeung cek ya. Make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong. Mikir sia teh euy jelema geus kolot. Kari ngarobah laku lampah sia tina salah kana bener tong sieun ku kala. Kala teh apa
Kumaha si lain lu goreng matak jadi madawa sama setan. Kasih goblok kamu kan leutik ka ieu sia. Bina-bina teh ya, renge ku sia. Lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Citrayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate, judo, silat, tinju, kungfu, benyang. Lain seuri kebelah. Nganggap enteng ka urang dia. Oh lain nganggap enteng. Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu bieu nu dianggap enteng na leuwih ngulik istilahnya. Moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia. Benar. Buktikeun nya mah bisa silat, buktikeun aing hayang neuleuh, buktikeun. Tukang silat mah tidak usik ka deuleuh, ieu pajigrab kitu awak lamun tukang nyatu teuing. Langsung. Cing neuleuh aing. Enta tepak tilu. Langsung. Moal. Langsung tepak tilu. Ayah silat ujung entot-entotan gitu. Aduh lain sirat sama goblok berartikeun hap-hap. Nah silat mah deuleukeun. Contoh ieu. Alus aing dulu. Jeung siapa? Balik atuh sia bajigrab. Bina-bina teuing jangan pipilun kana urusan aing. Jadi we aing keganggu. Polo aing hakan ku sia. Bina-bina teuing. Tarik ber. Sok sialah. Hayang nyawa cepot tuluyekeun euy. Bieu mah kaganggu kudu gelo. Sanajan mana nepi ka perbawana oge tetep deulah. Dibikeun enong syukur teh dibikeun cilaka deulah. Wah bener aya Maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar. Heulakeun ku sia akan ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay. Heuh sia disangka cikur ku aing. Naon? Heuh sia cikur. Teu nyambung, goblok. Cikur mah deuleu perintah. Urang teh kudu cikur ka pangeran. Syukur, leguk. abang buta tuh akang na bawa. Ai syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur. Tama cukur. Cukur mah kue nu buleun. Cucur. Nah, sia teh Cucur mah deuleu di tukang sia aya liangan. bujur teh mah. Bujur. Abang buta tuh. Coba gerak keluar bahtera kala. Ayo, ayangnya. Tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen. Urang patutunggalan anjeun jeung kaula. Benar. Tega lara. Tega. Pati. Dor, ditunggu di luar. Ya, siapa kaca. Ayo kan. Gedungkeun aing. Jantan. Anak buah anak film.
urang patutunggalan saja ya bina-bina teuing saja ulah hayang kana caekek cucurut handapun batu ulah hayang kanu pegek camerut sia teh gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka silih ka silih heula ka dewek heula ka silih jadi perangna perang mental naon saha nu gede ambek di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pege ketos nyaho sia ketos ngucur ceuli bau sia teh bangsat garong culametan leuheung lamun bogoh ka budak ora pada sia teh ka nini bogoh teh eukeun mah hapur sia teh ongkoh roromeheun purujus ai kabeuki nu umum batur masangu dari timuning beli bebeakan naon timuning dicoek ku simut naon ngeunahna teu kapancing teu kata mah sia teh bau sungut teu kapancing sajabat teh bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge sering tadi teh paingan anjing paingan teh ambek atuh paingan teh ambek na ceulina dicocokan si goblok daguan deu nek nutupan ceuli sok manehan ka aing hina si gelo non si gelo nabi teh ajeng ngabekok sia eleh ngabekok sia teh goblok eleh ambek eleh tapi aing eleh euy pinter aduh tobat urang patutunggalan we sok mending gelut atau mending silihina gitu we mending enteng teh silihina kumaha silihina silih ledek teh lamun nu ambek eta eleh enteng teh mematikan enteng mematikan nu ambek eleh gitu anu jadi sia dor aing hayangnya parah teh sakajadian dek aing heula dek maneh heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah eleh itulah aing heula berarti masa aing eleh li pohon ieu teh hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah sing parah sing kanyerian ya si cacing sia teh beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu si cacing sia teh si bau kelek cacing kirian waduk si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk cacingan waduk teh
sia teh sabenerna nama terbuka kolor oge menang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ku jelema deuleu sapanggalengan sabab sia teh mau engkol 2 tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok abida-bida teuing wah kuatan euy kuatan euy si boga acara si boga acara terus aya kene si geus teu payu hare-hare gitu kaelehkeun ku anak si teh iya aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia di si dadan aya ya digablek kakenyos lain di lobang nganggur aja nama gitu harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar gitu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging ayam atahna sia tulangna kuat euy geus nyaho maneh inung maneh nyaho goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa jalan teh tapi sia teh tina bool lebih beri di aisyah teh ku inung sia dumeh jepepeng padahal sia teh bilatung lebih parah inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si lain teh tina hileud peuteui anjing ngahina inung aing ambak eleh tumpah aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui parah Gusti juang bala sekaing oge nya Gusti kahina pajar inung abdi hileud peuteui padahal inung aing mah hileud orok juga kade si Asep eker masih ada tereh modar danaonan tereh bakal katempo dina ngadalang lagi geus hukhek lain tereh bakal geus minang ka rumah sakit ulah sok kitu ke jeung eta geus sering ngabalanjaan rupiah wa ke jeung sok sombong Asep sia bener ulah loba dibangkakeun nah kitu ayi sumuhun aja ayeuna rasaan terek panjang umur teh pada ponoknya terek jag-jag padahal teu bisa kitu Sep jeung rasaan terek Asep wae ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang duh sia di mana kakenaan muntaber moal becus ngadalangan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang beres tenang aing mah engke Asep di museum di museum kumaha yo tapi Pak Asep mah jadi tulang tah benar ya aja benar aja hanya kenangan ulah loba nu di aku hirup teh ngantur obat jasa di aku ladang ngawayang boga mobil boga sawah boga imah alus pamajikan geulis benar geus dicabut umur Mas Sep ku pamajikan teh diusir tah diusir kumaha ku ibu nenah kumaha silahkan Bapak untuk pergi selamanya gila teh hidupan batu di ruang we tila karunya eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang ladang ceceuleuweungan di lemur batur dipake hees kumaru lain nyeri saliwat nyeri hatenya nyeri saliwat mending kodaran heula pamajikan maneh teh ayeuna dosa-dosa wakil dipaehan segala lan
maafnya ka dosa-dosa wakil yang dipaehan bikin ka kami ditampi ku kami Oh sia bogoh ka pamajikan dalang lain bogo yang dipaehan tamahan ada sia mah keur mahayang teh baheula cocok orang gede kok tamahan alah wajar dah kitu ayi heuh ieu mah nyaritakeun jelema nyarioskeun Nyai di payunan Allah masep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borok maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha apa SBY di mana maot eta layona cana kaunga pasar moal aya nu meuli wah moal malah sarieun gila bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana teh tuh tidak ada apa-apanya eueuh naon-naon si naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua sumuhun nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasan udah leres